Assalamualaikum wargi. Jadi kuring bade tutorial cara nalincang kolecer jegur jepat. Sami-sami belajar nggak di desa kuring bade. Sama pengalaman yang cobaan. Nah guys, kolecernya ya. Jadi ngerincang kolecer jegur jepat mah benten sarang jegur bolang. Dari jegur jepat mah ngerincang teh paling dieuna ye ditungtung doang. Kalau jegur bolang mah diseret Bandung lebih ke tungtung nalincangna. Jadi ngerincangna teh tungtungna doang tuh lagi jegur jepat mah. Kian ngerincangannya. Jadi panjang ieu kolecer teh 3 meter. Lagi lamun nalincang kolecer jegur jepat mah dipalih tungtungna. Jadi ieu talincang teh dugi ka dieu ti dieu tungtung dugi ka dieu ye. Ini urang garisan. Ciriannya jadi jegur jepat mah ngalincang teh ditungtung perwargi kurang lebih bersentinya ya sakieu kurang mata lincang teh di dia dekat dia belah ditugas sami. Cerian bentena jegur jepat sareng jegur bolang teh nyaeta nalincangna jegur bolang mah di seret bebendul dugi ka tungtung. Lamun jegur jepat mah ditungtungna doang gitu prawargi. Dan orang melakukan proses penalincangannya.
para wargi kolecer teh dipotong jadi 2,80 meter nama ya, bahan tisuk kamari dikarenakan si hate nate ta nukin ya hate na ya nah jadi nembus ka dia ya tadi itu jadi nyerupna anu harupna biak teuing sungkuring jadi parat pas jadi teka susul tah jadi nanti tah otomatis sok belah lamun teu biak kabeh teh hatena jadi sungkuring dipotongnya. Kumaha kelanjutanna tonton terus di channel Kolecer Lugur Cicadas. Mantap.